Ya, orang jawab. Waqalal imam dina kitab Bughyatul Mustarsidin halaman 10. Min makayidis syaiton tarkul amali khaufan min ayakula anasu inahu mura'in. Sebagian tina tipu muslihat setan, urang eta tewani menyampaikan kebaikan atau tewani ngalakukeun aktivitas anu positif di sosial media kunaon khaufan min ayakula anasu innahu mura'in, karena urang sieun diarankeun ria ku batur. Sedangkan li anna tadkhirul amali minazaghati syaiton bil kulliyati mutadirun, karena ketika urang ngalakukeun ibadah sama sekali henteu aya atau henteu ngalibatkeun setan eta hese, pasti setan mah ngagodana bae. Pala waqofna li ibadata alal kamali la tadaro istighalu bi syai'in minal ibadati, maka ketika urang ibadah nungguan ikhlas, nungguan puncakna ikhlas eta moal bisa sampai rage moal ibadah. Sedangkan ketika ibadah urang eta nungguan ikhlas heula, nungguan jadi bener heula, wadalika yuzibul batal la ta'alati hiya aqsagara di syaiton, eta tujuan setan eta urang henteu daek ibadah nungguan ikhlas heula, nungguan hirup bener bae. Makana kitab ta'rifat mah layakunul ikhlas illa ba'dal amal, ikhlas eta moal ditemukeun kecuali saenggeusna ngalakukeun kebaikan tersebut.